ibu di kasumpingan ku tukang baramain. Biasanya mas masnya teh 2000 ya. Aya rezeki karunya baramain teh nama. Dan artos ieu 20.000. 20.000. Pasikeun dek baramain. Nu biasana mas teh 2000, ieu 20.000. Eta panjang kaduana. Mudah-mudahan ibu sing dipanjangkeun yuswa. Cek baramain teh disehatkeun badanna. Dijambarkeun rezekina panjang ting sabaraha meter tengah doana teh baramain. Eta dipasian 20.000 kurang ngadoana panjang. Ting hati naroskeun. Pucaroge dipasian sabaraha sadinten? 20.000. Ada lebih langkung. Langkung. 50.000 aya? 100.000 aya? Pernah nganuhunkeun ka pucaroge? Bapak hatur nuhun. Wah kiceupna. Teu pernah nganuhunkeun ka salaki teh. Naon margina urang teu nganuhunkeun ku bakating seueur nikmat pamasian janten caroge ka urang. Nah urang hese nganuhunkeun ka Gusti Allah ku bakating seueur nikmat pamasian ti Gusti Allah ka urang seolah-olah eta teh lain pamasian ti Gusti Allah. Nah eta hese seni urang ka Gusti Allah. Namawi saur Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sakedik pisan jami nu kersa syukuran. Nah kumbagi seueur pisan nikmatna ka urang teh. Lamun teh menikmati